Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat As3. Kali ini saya lagi ngaprak bareng YouTuber senior nih, Kang Aep nih. Senior manusia segala lede ya tuh. Ya pokoknya lah, ini senior saya dah. Kali ini saya lagi berada di kampung apa ini Mang Aep? Kancah Nangkub. Oh, Kancah Nangkub. Ini di sini banyak perumahan nih. Insya Allah saya akan muter-muter daerah sini aja dulu. Ini masih daerah Talagasari, Kecamatan Banyarwangi, Kabupaten Garut. Oke, lanjut Maep. Dan di sini banyak kolam-kolam ikan, sahabat. Ada tampiannya juga nih. Ini kolam juga nih sebelah sininya. Pokoknya indah banget dah. Nih, kalau di kampung nih memang begini ya. Toiletnya di kampung memang begini. Oh, ikannya juga banyak loh. Wih, mantap. Oke, kita lanjut ke rumah sono dulu ya, sahabat. Pakai cot, sahabat. Assalamualaikum. Punten mang ngiring amang kapal dia. Uyos mangga. Mohon dupi ya teh kampung naon. Kampung Kancah Nangkub. Oh, Kancah Nangkub. Mohon kalebet desa Talagasari nya. Mohon. Punten ku abdi kawagal ya. Uyos. Mohon hatur nuhun. Mohon. Bios. Assalamualaikum. Sahabat, ini masih jamban sahabat. Toiletnya orang kampung ini memang begini. Ternyata kampung Kancah Nangkub itu luas ya sahabat. Ini masih banyak rumah juga ke sini nih. Assalamualaikum Bapak. Punten kawagal ya ka video kabi. Mohon eta teh naon ieu teh? Dinas kapol. Oh, ari ieu mah naon ieu? Kapol. Yen wageng. Muncang. Oh, ieu teh. Kelasnya. Kemirinya muncang mohon. Abi teh witi dia nanti Ciboboko bade ngebujang kapal dia ke Jawa ya. Oh, ieu teh supaya naon garing ieu teh naon baseuhnya. Mohon engal nyanak neme eta tas. Lu jadi sabar ayeuna pengawas ieu. Mohon. 6.000 teh baseuh kieu. Sakilo 6.000. Mohon. Punten atuh kawagal kabi ditaros-taros ya. Mohon atur nuhun atuh. Mohon. Assalamualaikum Mak. Demel naon? Punten kawagal ku abi ya. Dupi teh kalebet Mariuk atau napi Kancah Nangkub. Mohon kas Cinyuk. Oh, ya teh. Jadi
Tergantung anu nyebatnya penginten. Mohon. Mohon. Seueur bumi ning sabaraha puluh bumi teh kot seueur. Ah, kada kumaha sami we di lemur mah kieu geuning. Sekap mah rawas angguran mah. Rawas ya naon? Pelataranana datar di dieu mah. Mohon. Sareng saha tuh di bumi? Oh, mohon. Murang kali mah di lemur saket. Oh, ya teh sadayana ge murang kali mah. Mohon. Oh, mohon. Mohon. Punten atuh mah kawagal ku abi ditaros-taros ya. Mohon. Atur nuhun mah. Abi namanya teh Witi naon kampung Ciboboko gitu. Mohon. Kieu we muter mah da kaluman atuh ceng calik di bumi kaluman geuning. Ah, beg da sami urang dieu ngan pada tati palih naon salam. Mohon. Keur zaman sakola we sok palih dieu teh tos ageng madaning. Ieu jarang naon. Itu teh rancangan mah teh. Atur nuhun mah nya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Naon Bapak teh? Anu juga daun wit ngarit. Punten atuh ah, nupangkeun abdi ti salam ya. We ngadamel. Oh. Ngadamel naon teh ngarit? Ngarit. Punten atuh kabi ya ka canak ya gamarna ya. Iya. Ah, cekap. Gaduh sabari jidoma. 2 siki. Mohon kersaan aduh tas sepuh oge masih kene naon kitu kiat ngadamel. Iya tuh seur keneh pangawaga. Mohon. Ieu teh kalebat Mario. Ciinyuk. Ciinyuk. Oh ieu teh kampung ieu teh. Ciinyuk. Mohon. Eta ku pacacaket nya eta paling dinya pan ka sanangkum. Namanya teh mohon. Ieu mah kalebat ieu Ciinyuk. Ciinyuk. Kalebat Mohon. Oh, mohon ya saya palataranana ieu mah rada naon? Datar. dat. Mohon. Mohon. Punten atuh kabi kawagal ya ditaros-taros. Wios mah. Atur nuhun, Pak. Itulah perjalanan saya tadi menyusuri perkampungan antara Kacah Nangkub dan Kampung Ciinyuk. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perilaku saya kurang berkenan di hati para sahabat ya. Mohon dimaafkan. Dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.